pamenta kami hayang diturunkan hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami wa tatma'inna qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih mantep keyakinan kami lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah aya kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami masyaallah. Nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi anjeun teh diangkat jadi rasul tah lantaran geus gadeul ku kami mujizatna kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mujizat nomor kedua supaya tentrem hate nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul nomor kaopat nakuna alaiha minas syahidin wah mikabehan hayang langsung neuleuh nyaksian dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang mantep luar biasa di jero hatena lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nyana ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidah Kangjeng Nabi Isa langsung ngala wudu mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih bersolek heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula sanggeus gosala kemudian tawaddoa ngala wudu sanggeus tawaddoa masa make baju heula nu rapih dikunjukkan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih urang mapan make batik di dieuna aya deureus si Semar mah cepot aduh dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kekagetan aya si cepotan di dinya aduh rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik Kangjeng Nabi Isa terus unjukkan pasolla rakaataini salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa Masya Allah pohara nya jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rakaataini fataqta ar-rasahu wa ghadda basarahu mandi nangtung heula dek ngalaksanakeun kahayang para kaumna kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa salat rakaataini salat 2 rakaat beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa sanggeus tungkul perem matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul karak ngadoa doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma ya Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama hidangan ti luhur langit
takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran muazimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turunna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan datang ka lain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur razikin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian masyaallah eta doa beres Kangjeng Nabi Isa ngadoa dijawab ku Gusti Allah Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa inni munazziluha alaikum wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna cuman kade fama yakfur ba'du sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu siksana pohara jasa can perak siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu ingat Isa kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamenta anjeun bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang tapi awas ulah kufur saenggeus diturunkeun pamay yakfur sahaja lemah nu kufur ba'du sabada diturunkeun ieu hidangan awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ka umatna wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang wah jelema geus 100.000 yapa di Yerusalem ngayapak yang terus teka deletungtung dek nyaksian turun nama Ida dijanjikan panatu ieu mah langsung rep ti luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turunna hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap tengahna caang ternyata horeng rampadan idinya nanampan teh dibungkus make kain beureum make taplak anu beureum bari cahaya anu luar biasa indahna kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara wah indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis beureum di luhurna mega di handapna mega cahaya nu luar biasa masya Allah bisa dibayangkeun ku urang betapa poharana kejadian tersebut turun ke handap panazala maka panazalatil malaikatu biha minas sama
eta malaikat teh nampak reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah mega teh padahal malaikat di handap malaikat di luhur malaikat di tengah-tengah rampadan gede dibungkus make kain berep sinar anu luar biasa dibawa ku malaikat ke handap datang ka Masya Allah eta teh bunga mah ayangan sieun bunga kabeh jelema teu meunang aya nu nangtung kabeh teu meunang aya nu robah jeung eueun nu nangtung eueun nu robah sanajan lapar ditahan tetep di jero majelis bae nya terobah Kangjeng Nabi Isa be dipayun tek Kangjeng Nabi Isa sakumaha bari kaharayang anjeun geus turun ti luhur langit sok geura gadalahar ngabaged kabeh ngabaged naon ngabaged sidakep sinuku tunggal terobah setik-etik acat kaget luar biasa percis jasa kos jelema bobogohan bogoh jasa kuari kawin haju di luhur kasur ngabaged nya geus dibukaan ngecek siga naik gerantah ngabaged baheulana kaget lantaran nu gunung dua kaget teh geus sarua kaget kaum Kangjeng Nabi Isa teh kaget ku kaget-kaget teh sehingga atuh diararantepkeun we cak Kangjeng Nabi Isa aya geura dalahar ieu hidangan langsung ti Gusti Allah didinya di jerona dibuka ku Kangjeng Nabi Isa blak sanggeus tadi dibuka alaiha sab'atu argifah ayat 7 roti nu harebak barara Gusti jasa wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina ayo cak Kangjeng Nabi Isa pakulu geura dalahar tetep embung kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula kok kuari embung sieun maneh heula kula mah pan tilok dahar cek Kangjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah aya geura dahar embung tetep kudu anjeun heula maksudna sieun besi naon racun teu lain besi diracun mah nya ti luhur langit diracun embung tapi tetep aya kudu ngadahar ti heula mah embung kami tah eta teh kejadian anu luar biasa jol be aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kangjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranna Ki Sam'un cek Ki Sam'un ya ruhallah kun anta awwala may yaqulu minha coba anjeun heula nu pangheulana ngadahar kami moal waka ngadahar kunaon Sam'un sieun empan tepuguh karuh tulun di langit jeung pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin tu amid dunya hadza amin tu amil jannah apakah ieu teh kadaharan dunia apakah kadaharan sorga nu ku kami ditanya cek Kangjeng Nabi Isa hadza laisa min hadza wala min hadza lain kadaharan dunia lain kadaharan sorga naon atuh walakinnahu syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi ieu mah hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ke dunia lain kadaharan dunia sebab kadaharan dunia mah pan kudu aya nu masa kudu aya koki nah heula ieu mah syai'un ikhtara'ahu Allah biqudrati kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah fakulu coba aya geura dalahar bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi ya ruhallah tetap kun anta awala may yakul min anjeun heula nu ngadahar kami mah teu sanggup kunaon sieun tetep teu sanggup cek Kangjeng Nabi Isa ma'adallah an akula minna
yakulu minha man salaha makhaufu wa yakulu minha. Heran cek Kanjeng Nabi Isa. Maknya kudu kula heula nu ngadahar padahal mapan tadi aranjeun nu menta. Anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai prakes aya kula aya khofu kunaon sareng ieu lah tuh. Hayu geura dahar. Tetep embung. Kami heula maneh. Sieun. Sabaraha eta harita anu halaladir dihareup nu halaladir jumlahna aya alpun wa salasumiati rajulin wa mratin aya 300.000 lalaki jeung awewe 300.000 jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung. Akhirna Kangjeng Nabi Isa siap dek ngadahar ngan cek Kangjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah iji di mana urang ngadahar kudu diseepkeun ieu dahar teu meunang dihianati dengan cara disimpen jang isuk ulah aya jang isuknya nomor kadua ulah aya simpenan saeutik oge nomor katiluna kudu ditambah keyakinan anjeun ka Gusti Allah. Tailah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat berarti kudu tambah yakin. Nomor kedua wala yadakhiru ulah nyimpen ligodin jang isuk. Siap? Mangga buka ku Kangjeng Nabi Isa langsung dibagi tek 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 dahar ku Kangjeng Nabi Isa. Kadaharan nu luar biasa ngeuna. Kabeh kaum nanti yang ngerasa istimewa pisan ya. Ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isu. Hook. Asupkeun ku nyana ka dieu ka kantong. Percis kos ustaz aing ngariung bae kitu. Merekat berarti. Berarti tiba heula eta berkat teh aya. Eta teh berkat teh ngaranna Kangjeng Nabi Isa mangese indit cik sakaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe 40 poe teh terus-terusan berturut-turut salila Kangjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah geus can ngomong geus turun deui isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar. Bahkan aya instruksi cek Kangjeng Nabi Isa, wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar. Ieu jang fakir miskin bae. Fakir miskin datang deui ge tetep nu sugih mah hayang bae. Belum tah nu sugih. Emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih. Cek Kangjeng Nabi Isa, ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin instruksi ti Gusti Allah. Nu sugih mah teu meunang. Lamun nu sugih ngadahar, adab bakal datang. Tetep bae nyana nitah nu susah. Aing teu meunang lantaran aing mah kaasup ku sugih geus jadi bere duit bawa ke ka aing deui nya geus atuh jadi berarti nu susah teh ya eta teh dia jadi comblang nu sugih jadi diperintah bawa perintah dibawa atuh datang ka kuari ge jak kitu bae tuh bener sakieu nu sugih teh emang paling jasa masyaallah jasa nu sugih teh geus baru susah kahesean nu sugih ge kos kitu bae masyaallah tah ieu kumaha kajadianana lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun aya instruksi selanjutna nu sugih mah teu meunang endahan nu sugih terus bae saenggeusna kanyahoan ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae nu susah diperintah masyaallah. Jadi lain jang nu susah mah makin kecepet baik, nu susah mah makin susah baik, nu susah mah makin parah susahna. Tiba heula horeng kos kitu teh lain kuari baik. Nu susah makin susah baik kuari pemerintah tinggal pemerintah untuk rakyat dari rakyat kembali ke rakyat teh podol zero. Mana pibuktieunan? Nyana bae numpuk-numpuk harta. Oh, luar biasa. Di anu sabau. Barau. Mana lambaian tangan dari pemerintah, lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana?
digawe bingung dasa Isa ira lain mikiran gaji mikiran ira aing di PHK asana moal kobol deui yang jadi pegawai tetap dah semua aya bae ku hari mah makin susah dek dagang ge harare SB dek dagang teh diusir tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah nu susah makin susah bae. Nah iya kos gitu kejadian di zaman Kangjeng Nabi Isa kulantaran titah ulah merekat tetap merekat nusugih titah ulah tetap bae hayang. Nah setelah di stop ku Kangjeng Nabi Isa ngadua Kangjeng Nabi Isa ya Rab cukup Gusti dugi ka dieu bae cukup 40 poe cukup kumaha eta kaum ditanya ku Kangjeng Nabi Isa kumaha ye tambah keyakinan apa henteu. Ieu mah sihir Isa. Nu datang teh kami nyaksikeun weh tama kajen ku kumaha ge ilmu sihir anjeun be Isa. Babalik wari. Babalik nu tadina geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa, bawa Kangjeng Nabi Isa teh eta rasul, sebagian umat teh balik wari malah kafir ka Kangjeng Nabi Isa. Kufur. Teu percaya. Nyihir-nyihir ka Kangjeng Nabi Isa. Atuh ka Kangjeng Nabi urang ge sarua bae. Atuh ka urang mah ye ka urang geus komo atuh. Kiai ngomong kiai lah, kiai didenge. Kiai ulah sok pati didenge ku sia nyaritakeun sagala kredit haram, ieu haram, itu haram, sogok haram, da ulah pati didenge ku sia. Moal boga duit sia kajen kieu kumaha ge ngadenge kiai mah. Geus kiai mah kedah ngocoprak bae. Urang kiai mah kiai atuh geus. Tetepan lobatan nu ngomong kos kitu di Cikupa hiji, teteh nu ngomong di Jati hiji, ngomong gitu teh di Sepatan hiji, teteh. Atuh loba bae geus ngomong itu ulah pati didenge kiai mah. Geus banget jaloba kiai jan nu ngamenangkeun kana kredit urang mah nuturkeun anu meunangkeun bae. Sogok bilogok kiai ngaramkeun, urang mah nuturkeun kiai bae nu ngamenangkeun sogokan ja kiai ge di Golkar loba keneh. Ya lain nyana bae kiai mah. Tah geus karari itu bae eta kadenge jasa tah. Kadenge jasa ku ceuli. Atuh boro-boro ka urang. Ka Kangjeng Nabi Isa ge, ka Kangjeng Nabi Muhammad komo atuh kitu atuh komo urang umatna. Mantep teu aneh, antepkeun bae. Keuna sacablakna sumut. Keuna sarua jeung manuk kera kabek ka ditu. Kayak karasa geus paeh manyana. Nah, ieu kumaha ieu bareng kejadian kos kitu. Bareng kejadian kos kitu deh Kangjeng Nabi Isa dakwah sanggeus dakwah dicaci dimaki ku rakyatna ku umatna ku kaumna nu kadana nu tatadina anu komo nu tatadina teu iman mah beukeuh teu iman ieu mah nu tatadina iman ge haju kuari kalalupur hanya tinggal sebagian kecil lah anu masih kena iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa sebagai Rasul Allah rep penting hararees begitu hudang subuh pamusihu kirodatan wa khonazira barang hudang subuh diganti jadi monyet jeung babi beungeutna berubah nyana nunjuk sia jadi monyet sia ge cak sore sia jadi babi sia kudu jadi babi loh ngomong naon sia ge kabeh emang jadi babi gitu aing jadi babi barang ngacak kabeh jara di monyet jara di babi. Iyalah langsung pantah digecek Gusti Allah. Awas. Wa may yakfur. Cek Gusti Allah tadi dihandap geus dijelaskeun sajelma anu kufur sabada diturunkeun ieu Maidah. Fa may yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Cek Gusti Allah awas lamun sia kalalupur sabada diturunkeun ieu hidangan ti luhur langit aing moal asa-asa bakal nyiksa ku siksaan nu can pernah didatangkeun siksaan tersebut ka anu sejen siksa ku aing. Iyahan pan waktu Kangjeng Nabi Isa dakwah mah begitu kajadian tetep pokoknya nak menang nikmat teh endahan diisukeun kahiji nomor kadua nu sugih teu meunang endahan marala nyarokot bae geus diulah-ulah ge ku Kangjeng Nabi Isa kade tetep bae terus bae teu ngahiding teu ngadenge teu ngajeging kana dakwahna Kangjeng Nabi Isa eta lah diganti
dirobah ku Gusti Allah teh disilep beungeutna kabeh jadi monyet aya nu jadi babi. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Kuari ge sebenarnya mah dedeleuan ahli Allah. Dedeleuan ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet, aya nu geus ngabentuk babi. Komo di kota mah dan lain sebagainya nu kamari lain leutik-leutik keistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh. Mantak dianggap pangeran ku Kristen teh, cek kaum Hawariyun lain pangeran tamah. Rasul Allah dibere mukjizat. Lu engke di akhir zaman ulah-ulah Kangjeng Nabi Muhammad cek kaum Hawariyun. Ya, umat Kangjeng Nabi Muhammad bakal loba nu bisaeun model kos kitu. Lain pangeran Isa teh manusia biasa diangkat jadi rasul ngan dibere mukjizat nu luar biasa. Nabi Muhammad engke mukjizat da pohara jasa cak kaum Hawariyun, pengikut setia terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ke umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bakal loba nu bere karomah. Di antara karomah umat Kangjeng Nabi Muhammad awewe embungan make ini roaitu ahada asyara kaukab nuturkeun. Pelet tamatuh. Tak eta istimewa umat Kangjeng Nabi Muhammad. Wah. Lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin. Atupan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna. Kunaon atunyana di dieu dicaringin. Maremana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nya tadi hareupeun masjid Caringin ngokot cai parem cenah parem kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu parem di Lampung coba ayo eta lamun lain karomah kumaha nu mantak urang di zarahan ge eta pohara jasa saya Asnawi mah di dieu nya mah tadi hareupeun masjid parem geus yang 3 kali nu di ditu nu parem. Urang mah diparem-parem di dia ngagebrah. Masyaallah. Geus pokona mah hese wali mah. Atupan aya jelema deuk ka Si Abdul Qadir awewe. Terbah di gunung aya jelema nu ngazinahan di Bakekeng. Nyaho teh di Bakekeng? Tah eta bahasa Bakekeng model tah. Eta teh Inggris asli. Di Bakekeng. Dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus dibakekeng geus dilempengkeun senjata ampuhna ta eta teh geus tinggal asal knop dipencet dur kumaha eta awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir kabeneran Syekh Abdul Qadirna kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna. Begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir, wah dek di sinan bakiak dicekel dibalangkeun teng di Baghdad ka Mesir coba sabaraha. Eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jager bae. Dibalangkeun di Baghdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir. Masya Allah. Teh eta teh masih kene kakarak sakalingan puyeng doang. Ngan puyeng doang dibakekeng deui sakali geus sakali deui mun tayang deui ya Sultan Aulia agis ni cak eta we tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agis nian cekel deui bakiak sakali deui juager bae wah atuh geus puyeng geus saya nyaritakeun anu kena bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ke Baghdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh banget eta bakiak kitulah Tuan Syekh Abdul Qadir eta min jumlati karomah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag karomah baja urang salilah hayang karomah moal aya lain karomah emih mah mal bisa tuh orang hayang karomah ibadah hayang karomah tuh istidraj ka ditu al hikmah tamah al hikmah tuh kasih mah ai ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya karomahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teh hayang abdi mah dunia mah hina dibere mulya teh hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang
dibere ku bagur di kubatur di agung-agung teu hayang Gusti Abdi di agung-agung besi hanas di dunia di agung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh mana hayang sorga teu hayang sorga Abdi mah hayang naon hayang ka Gusti pada teh hayang ka Gusti teh teh angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae aja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tah hajut hayang sorga tuh sorga aja salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah kudaek salat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah ieu senang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh paningan kanu nyeuna tuh eta geus pahara tah lamun urang geus datang ka dieu ngan lain sungut kos kitu mah mah caritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nonton main bola. Oh, tuh kudu muter-muter tasbih. Da eta, tuh lamun laju, kitu bae moal bisa. Lantaran ditapakuran di muraqabahan di zikiran ditapakuran kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedeng sia ka aing ngaharep teh bere ku Gusti kakarak plong pindah nu tadina butuh ka dunia ku ari mah henteu tadina hayang ka akhirat ka surga ku ari mah henteu geus pindah sababaraha alam kuari mah ka Allah bae geus saya ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah eta lah nu ditentang ku para Wahabi ku para Muhammadiyah ku para gitu di luar ahli sunnah wal jamaah eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti Manunggal eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun ieu teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu tarekat dibikeun ka sambarangan jelema bab pembahasanana beuki luhur beuki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar sebab ngabahasakeun anak ngahiji jeung Allah oh berarti Allah aya di nyana tah cekel Gusti nyana nyekel Allah sia eta sasar bahasa kitu mentak Syekh Siti Jenar dibunuh bae Kiai Halaj dibunuh bae naon sebabna nyana ngomongkeun Allah teh kula anallah kula Allah bunuh baik padahal teu salah di akhirat pangheulana ka surga cek si Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge kuno bodoh atuh nu pinter mah kitu bae terus lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantep makin deukeut Allah makin deukeut Allah asa aya Allah aja ditanya, Aisyah asa aya Allah di mana? Di dia jagana asa aya. Oh berarti dinya aya Allah. Itu kan sasar. Pan Allah mah bi ghairi makanin. Eueuh tempat sugan dihareup, ditukang, digigir, diluhur, dihandap. Aya nyebutkeun di dia aya Allah. Atuh urang ge lamun geus ngaji tauhid, hate asa aya we di Allah teh di dieu. Tah eta teh kos kitu terus makin mantep tah Muhammadiyah geus pesimis ti heula bae mantep nu jadi wali nya lain wali nikah mah teu nyaho nya mah kangeunahan ibadah moal bisa mana aya nu teu ancub kadinya nikmat ibadah moal aya tuh iyalah kaum Hawariyin ngajelaskeun wahai manusia Isa lain pangeran Isa lain Tuhan Isa mah nabi diangkat jadi rasul dibere karomah tekadkeun ku maneh Nabi Isa nabi rasul lain pangeran geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh pembela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis pengikut setia ke mana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya encan lantaran dinobatkeun jadi pangeran teh sanggeus diangkat ka luhur langit ngan keur can diangkat ka luhur langit nage
geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh. Wah, geus disembah-sembah geus dikieu-kieu. Asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu. Malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna. Hayang anu. Coba Isa itu gerokeun kotok tuh ka dieu. Digerokeun kotok. Ka dieu. Di kotok nuturkeun. Coba pencit Isa, pencit. Coba goreng, digoreng. Coba dahar. Ada atuh babarengan dahar mah dahar. Coba hudangkeun deui. Gom, ya kotok, hudang. Inilah hudang deui. Kongkorongok berangkat. Isa pohara jasa. Atuh lamun urang bisa kos kitu, atuh mencitan kotok bae urang. Sugezeuk mencit kotok, goreng jeung keluarga. Gom, inilah hudang deui. Isuk pencitnya moal beak-beak hiji ge asana teh. Urang mah geus ngaco bae sih. Ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun. Kangjeng Nabi teh mujizatna bisa ngocor cai tina ramu. Jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae. Allah nu nginum nu mandi nu mawa pohara jasa timbul di benak hati urang. Mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing geus. Moal diberes ya mah niatna ge kos kitu. Moal bisa, si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate. Aing mun bisa hiber mantep. Deka mana? Aing hayang ka Bali. Iyalah kaum Hawariyun, pecinta Kangjeng Nabi Isa. Cek kaum Hawariyun Isa, kami ieu ngabela anjeun luar biasa. Eueuh dari Rasul nu diimankeun iwal ti anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun. Aya naon cek Kangjeng Nabi Isa? Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikeun pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul. Setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah munkoti jeung ayat anu awal. Ieu mah geus nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Kumaha emang pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun. Nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam. Kieu ngomongna he Isa hal yastati'u rabbuk. Apakah mampuhun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa? Ayu nazil alaina maidatan minas sama, pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit. Coba eta kami deka rumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun coba anjeun ngadoa menta ka pangeran mampuhun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan. Wih eta permintaan lain lalagaan. Pohara mah teh menta kaum Kangjeng Nabi Isa, pengikut Kangjeng Nabi Isa, pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun menta ka Kangjeng Nabi Isa. Hei Isa, coba turunkan di langit hidangan kami supaya neuleu. Masya Allah. Mendek jadi rasul teh berat. Kitu keneh jadi wali emang kumaha gitu. Teu meunang salah kitu keneh jadi ulama teu meunang salah. Ulah sok kaju ngadoa jadi ulama lamun boga mustajabud da'awat mah sing hade. Mentek kiai teu meunang nyapa, lain kiai nu sok supa-sapa mata mah jawara nu kos kitu mah. Cek mantog sia kitu. Bener bae anak mantog jak aing ge. Sia teu nurut ka aing, pan aing mah boga telu. Jawara tah mah kiai baula. Jelema di Ciduhan, kiai di Ciduhan. Alhamdulillah, mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna. Kitu kuduna kiai mah. Aya nu nakol ceger ka hulna. Alhamdulillah, sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus. Teu masalah jadi ngeunaheun. Ieu mah tuh kiai kekarek di Ciduhan goblok sia. Boga sabar letter sia Ciduh. Ayo ngadu Ciduh jeung aing sia. Itu lain kiai atuh kos kitu mah kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deukeut deui.
engke dibere engke dipenta eta kiai ngaranna engke diagung-agung engke dicaci maki dipenta datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai nya henteu cek Allah sia ka aing ketika sia diagung-agung tah pangagung teh ti saha tekan sia ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga mansilah boga derajat teh moal naik tapi lamun dak diagung-agung pangagung teh da lain kisah sahati Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun sanesnu abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki jeung cercaan teh lain ti manusia hakikat mah ti Gusti nyanggakeun deuk diagungkeun deuk dicaci maki abdi mah dadek ka Gusti bae hamba ai naik ya naik ka mana ka tanggal kalapa tuh jadi lamun can dicoba can bisa tuh ketika dar diberean tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana ti Gusti sanes ti murid eta nya datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta hah sia sata ti Gusti sarua bae dibere teh Gusti ya teu turun darajat sia ese nek jadi wali teh urang mah ngadengnya bisa kakalayangan hiber bisa mustajabud da'awat jelema cara lager eta teh yakos kitu mata mah embohna nyanana mah embungeun ketika dicobana pahit anu luar biasa pahit kama kapahitanana dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung usejen pugu nya namanya nyarekan bae ke Sidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh gindir boro-boro musuh setan lompat ke Sidina Umar tapi di mana dicarekan ku pamajikanana kumis tinggal kumis teh gede pan Sidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan bela aing dek bebeja ka Sidina Umar pas datang kalawang Sidina Umar keur dijerot can keluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pemajikanna teu ngalawan Sidina Umar teu ngalawan cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing ge sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleun ku Kade. Geus lila mana? Geus. Saya naon? Lah teu kudu dicaritakeun akur naon gitu. Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna dek bebeja naon? Bebeja bapak pemajikan guring jasa akhlakna. Maksudna isuk nyarekan, sore nyarekan, brak datang ka dieu tuan keur dicarekan. Atuh sana asib. Atuh kula mending balik. Hoy kadeng. Negen kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sidina Umar wah tuh setan ge sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mangyesehkeun nu kudu nama aing nu nyeseh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju aing atuh kudu diseuseun aku tapi pan pamajikan mang nyesehkeun kemudian anak-anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan pak pamajikan dibayar henteu kan urang mah lain nyusuan nyusu cenah heuh eta inget ka dijana wah kajeun teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe oh kitu ja muhu datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae carekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina cicing inget ka Sidina Umar we jangan inget gitu Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sidina Umar dicarekan sakitun cicing we ronjak naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareup deui ronjak naik deui beuki nikmat salat teh cek Sidina Umar ku ngeunaheun jasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget nengan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi oh ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan jadi maneh nemah jasa tan mantap urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh atuh ayah yang dicarekan mah ulah
ulah tamang geus nasib-nasib bae geus. Mantap hampir-hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak. Hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna, di Garutna, kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak. Garak sungut maksudna. Tengah hiding aya sasaha, tengah hiding sasaha nyarekan bae. Eta pamajikan aja urang sebagai murid nabu, pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna. Kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran. Masya Allah. Mantap anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng. Teh ieu kaum Hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan. Ayunazzila alaina ma'idatan minas sama, kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit. Kumaha cek Kanjeng Nabi Isa, qala taqullaha in kuntum mu'minin. Cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun, hei kaum atuh ulah sok sambarangan punta penta teh anu wajar-wajar bae. Eta mah menta teh asana di luar kawajaran, sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah. Lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah, percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah. Sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijeunan ayat ulah sok sambarangan. Tama pamentaan anu lain sambarangan. In kuntum mukminin, lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah, ngimankeun ka kaula sebagai rasul, ulah sok menta anu macam-macam. Kumaha teh ngajawabna? Qalu nuridu an naqula wa tatma'inna qulubuna. Cek kaum Hawariyun, wahai Rasul Allah Isa, kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami. Hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit, hayang ngarasakeun langsung tina mukjizat. Nomor kedua nawat tatma'inna qulubuna, hayang tentrem hate kami, hayang leuwih mantep keyakinan kami. Lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul, tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah, iman ka anjeun sebagai rasul Allah. Ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami. Masyaallah. Nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana, jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi, anjeun teh diangkat jadi rasul, tah lantaran geus gadeul ku kami mukjizatna, kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul. Wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin. Jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu, kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui, bahwa ieu teh mukjizat. Nomor kedua supaya tentrem hate, nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul. Nomor kaopat nakuna alaiha minas syahidin, wami kabehan hayang langsung neuleuh nyaksian. Dengan tujuan anu bagus, para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik. Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik, tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan. Di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus, hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem, hayang mantep luar biasa di jero hatena. Lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nya ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa, langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah,
qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidah. Kangjeng Nabi Isa langsung ngalawudu, mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih, bersolek heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna, sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung, langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa. Jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa, mandi heula sanggeus gosala kemudian tawaddoa ngala wudu. Sanggeus tawaddoa masa make baju heula nu rapih dikunjukan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih. Urang mapan make batik di dieuna aya deureuh si Semar mah cepot. Aduh. Dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kakageteun aya si cepotan di dinya. Aduh. Rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik. Kanjeng Nabi Isa terus unjukan pasolla rakaataini salat 2 rakaat Kanjeng Nabi Isa, Masya Allah pohara nya. Jadi Kanjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rakaataini fataqta ar-rasahu wa ghadda basarahu. Mandi nangtung heula dek ngalaksanakeun kahayang para kaumna, kemudian mandi Kanjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna, beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa, sholat rakaataini salat 2 rakaat, beres salat tungkul Kanjeng Nabi Isa, sanggeus tungkul perem matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul. Karak ngadua doa Kanjeng Nabi Isa ieu Allahumma ya Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama, hidangan ti luhur langit, takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka, anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran, mu'azimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turunna eta hidangan sebagai hari lebaran, li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian, wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan. Datang kalain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti. Wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti, jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran, warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya, wa anta khairur raziqin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian. Masya Allah eta doa. Beres Kanjeng Nabi Isa ngadua dijawab ku Gusti Allah. Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kanjeng Nabi Isa, inni munazziluha alaikum, wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan, bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna. Cuman kade famayakfur ba'du sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu, siksana pohara jasa can pernah siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu. Ingat Isa kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamentaanjeun, bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang, tapi awas ulah kupur sanggeus diturunkeun.
pama yakfur sahaja lemah kufur ba'du sabada diturunkeun di hidangan awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihissalam ka umatna wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang wah jelema geus 100.000 ya Pak di Yerusalem ya Pak jeung terus teu kadeuleu tungtung dek nyaksian turunna Maidah dijanjikeun panatu ieu mah langsung rep ti luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang reuk belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turunna hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap tengahna caang ternyata horeng rampadan didinya nanampan teh dibungkus make kain beureum make taplak anu beureum bari cahaya anu luar biasa indahna kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara wah indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis beureum di luhurna mega di handapna mega cahaya anu luar biasa masyaallah bisa dibayangkan ke orang betapa poharana kejadian tersebut turun ke handap panazala maka panazalatil malaikatu biha minas sama eta malaikat teh nampa reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah mega teh padahal malaikat di handap malaikat di luhur malaikat di tengah-tengah rampadan gede dibungkus maka kain beureum sinar anu luar biasa dibawa ku malaikat ke handap datang ka masya Allah eta teh bunga mah ayangan sieun bunga kabeh di lembah teu meunang aya nu nangtung kabeh teu meunang aya nu robah jeung eueuh nu nangtung eueuh nu robah sanajan lapar ditahan tetap di jero majelis bae nya na terobah Kangjeng Nabi Isa be dipayun tek Kangjeng Nabi Isa sakumaha bari kaharayang anjeun geus turun ti luhur langit sok gara-gara lahar ngabaged kabeh ngabaged naon ngabaged sidakep sinuku tunggal terubah setik-etik acan kaget luar biasa percis jasa kos jelema bobogohan bogoh jasa kuari kawin haju di luhur kasur ngabagednya geus dibukaan ngecek siga naik gerantah ngabaged baheulana kaget lantaran nu gunung dua kaget teh geus sarua kaget kaum Kangjeng Nabi Isa teh kaget ku kaget-kaget sehingga atuh diararantepkeun we cak Kangjeng Nabi Isa aya geura dalahar ieu hidangan langsung ti Gusti Allah didinya di jerona dibuka ku Kangjeng Nabi Isa blak sanggeus tadi dibuka alaiha sab'atu argipah ayat 7 roti nu harebat wararagus biasa wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina ayo cak Kangjeng Nabi Isa pakulu geura dalahar tetep embung kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula kok kuari embung sieun maneh heula
ulama pantilok dahar cek Kangjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah aya geura dahar embung tetep kudu anjeun heula maksudna sieun besi naon racun dan lain besi diracun mah nya ti luhur langit diracun embung tapi tetep aya kudu ngadahar ti heula mah embung kami tah eta teh kejadian anu luar biasa jol bae aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kangjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranna Ki Sam'un. Cek Ki Sam'un ya ruhallah kun anta awwala may yaqulu minha. Coba anjeun heula nu pangheulana ngadahar. Kami moal ka ngadahar. Kunaon Sam'un? Sieun. Empan tepuguh karuh tulun di langit jeung pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin tu'amid dunya hadza amin tu'amil jannah apakah ieu teh kadaharan dunia apakah kadaharan sorga nu ku kami ditanya cek Kangjeng Nabi Isa hadza laisa min hadza wala min hadza lain kadaharan dunia lain kadaharan sorga naon atuh walakinnahu syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi ieu mah hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ka dunia lain kadaharan dunia sebab kadaharan dunia mah pan kudu aya nu masa kudu aya koki nah heula ieu mah syai'un ikhtara'ahu Allah biqudrati kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah fakulu coba aya geura dalahan bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi ya ruhallah tetep kun anta awwala may yaqulu min anjeun heula nu ngadahar kami mah teu sanggup kunaon sieun tetep teu sanggup cek Kangjeng Nabi Isa ma'adallah an akula minha yakulu minha man sa'alaha makhaufu wa yakulu minha heran cek Kangjeng Nabi Isa maknya kudu kula heula nu ngadahar padahal mah pan tadi aranjeun nu menta anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai prakes aya kula aya khofu kunaon sareng ieu lah tuh ayo geura dahar tetep embung kami heula maneh sieun sabaraha eta harita anu halaladir di hareup nu halaladir jumlahna aya alpun wa salasumiati rajulin wa mratin aya 300.000 lalaki jeung awewe 300.000 jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung akhirna Kangjeng Nabi Isa siap dek ngadahar ngancek Kangjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah iji di mana urang ngadahar kudu disaepkeun ieu dahar kemenang dihianati dengan cara disimpen jang isuk ulah aya jang isuknya nomor kedua ulah aya simpenan saeutik oge nomor katiluna kudu ditambah keyakinan anjeun ka Gusti Allah tayyalah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat berarti kudu tambah yakin nomor kedua wala yadakhiru ulah nyimpen ligodin jang isuk siap mangga buka ku Kangjeng Nabi Isa langsung dibagi tek 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 dahar ku Kangjeng Nabi Isa kadaharan nu luar biasa ngeuna kabeh kaumna teh ngarasa istimewa pisan ieu ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isu hoop asupkeun kunyana ka dieu ka kantong percis kos ustaz aing ngariung bae kitu merkat berarti tiba heula eta berkat teh aya eta teh berkat teh ngaranna
Kangjeng Nabi Isa mangga saya indit ciksa kaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe 40 poe teh terus-terusan berturut-turut salila Kangjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah geus can ngomong geus turun deui isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar bahkan aya instruksi cek Kangjeng Nabi Isa wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar ieu mah jang fakir miskin bae fakir miskin datang deui tetep nu sugih mah hayang bae belum tah nu sugih emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih cek Kangjeng Nabi Isa ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin instruksi ti Gusti Allah nu sugih mah teu meunang lamun nu sugih ngadahar adab bakal datang tetep bae nya nanita nu susah aing teu meunang lantaran aing mah kaasup ku sugih geus jadi bada duit bawa ke ka aing deui nya geus atuh jadi berarti nu susah teh ya eta teh jadi comblang nu sugih jadi diperintah perintah dibawa atuh datang ka kuari ge jak kitu bae tuh bener sakieu nu sugih teh emang paling jasa masyaallah jasa nusugi teh geus baru susah kahesean nusugi ge kos kitu bae masyaallah tah ieu kumaha kajadianana lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun aya instruksi selanjutna nusugi mah teu meunang endahan nusugi terus bae saenggeusna kanyahoan ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae nu susah diperintah masyaallah jadi lain jang nu susah mah makin kecepet baik nu susah mah makin susah baik nu susah mah makin parah susahna tiba heula horeng kos kitu teh lain kuari baik nu susah makin susah baik kuari pemerintah tinggal pemerintah untuk rakyat dari rakyat kembali ke rakyat taipodol zero mana pi buktiana nyana bae numpuk-numpuk harta oh luar biasa di anu sabau barau mana lambaian tangan dari pemerintah lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana geus digawe ge bingung dasa Isa ira lain mikiran gaji mikiran ira aing di PHK asana moal kebal deui hese hayang jadi pegawai tetep teh geus moal aya bae ku ari mah makin susah dek dagang ge harare SB dek dagang dari diusir tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah nu susah makin susah bae nah ieu ge kos kitu kajadian di zaman Kangjeng Nabi Isa kulantaran titah ulah merekat tetep merekat nu sugih titah ulah tetep bae hayang nah setelah di stop ku Kangjeng Nabi Isa ngadua Kangjeng Nabi Isa ya Rabb cukup Gusti dugi ka dieu bae cukup 40 poe cukup kumaha eta kaum ditanya ku Kangjeng Nabi Isa kumaha ye tambah keyakinan apa henteu ieu mah sihir Isa nu datang teh kami nyaksikeun weh tama kajen ku kumaha ge ilmu sihir anjeun be Isa babalik kuari babalik nu tadina geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa bawa Kangjeng Nabi Isa teh eta rasul sebagian umat teh balik kuari balah kafir ka Kangjeng Nabi Isa kufur teu percaya nyihir-nyihir ka Kangjeng Nabi Isa atuh ka Kangjeng Nabi urang ge sarua bae atuh ka urang mah ya ka urang geus komo atuh kiai ngomong kiai lah kiai didenge kiai ulah sok pati didenge ku sia nyaritakeun segala kredit haram ieu haram itu haram sogok haram da ulah pati didenge ku sia moal boga duit sia kajen kieu kumaha ge ngadenge kiai mah geus kiai mah kudu ngocoprak bae urang kiai mah kiai atuh geus tetepan loba nu ngomong kos kitu di Cikupa hiji teteh nu ngomong di Jati hiji ngomong gitu teh di Sepatan hiji teteh atuh loba bae geus ngomong itu ulah pati didenge kiai mah geus balingnya jaloba kiai jan nu ngamenangkeun kana kredit urang mah nuturkeun anu meunangkeun bae sogok binogok kiai ngaramkeun urang mah nuturkeun kiai bae nu ngamenangkeun sogokan ja kiai ge di Golkar loba keneh ya lain nyana bae kiai mah tah geus kararitu bae eta kadenge jasa tah kadenge jasa ku ceuli atuh boro-boro ka urang ka Kangjeng Nabi Isa ge
Kangjeng Nabi Muhammad mukomo atau gitu atau komo urang umatna mantep teu aneh antepkeun bae kena sacablakna sungut kena sarua jeung manuk kera kabek ka ditu kayak karasa geus bae manyana. Nah ieu kumaha ieu bareng kejadian kos kitu deh Kangjeng Nabi Isa dakwah sanggeus dakwah dicaci dimaki ku rakyatna ku umatna ku kaumna nu kadana nu tadina anu komo nu tadina teu iman mah beukeuh teu iman ieu mah nu tadina iman ge haju kuari kalalupur hanya tinggal sebagian kecil lah anu masih kena iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa sebagai Rasul Allah rep penting hararees begitu hudang subuh pamusihu kirodatan wa khonazira barang hudang subuh diganti jadi monyet jeung babi beungeutna berubah nyana nunjuk sia jadi monyet sia ge cak sora sia jadi babi sia kudu jadi babi yo ngomong naon sia ge kabeh emang jadi babi gitu aing jadi babi barang ngaca kabeh jara di monyet jara di babi iyalah langsung pantah digecek Gusti Allah awas pamayakfur cek Gusti Allah tadi dihandap Gusti jelaskeun sajelma anu kufur sabada diturunkeun ieu Maidah pamayakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Gusti Allah awas lamun sia kalalupur sabada diturunkeun ieu hidangan ti luhur langit aing moal asa-asa bakal nyiksa ku siksaan anu can pernah didatangkeun siksaan tersebut ka anu sejen siksa ku aing iyahan pan waktu Kangjeng Nabi Isa dakwah mah begitu kajadian tetep pokoknya nak menang nikmat teh endahan diisukeun ka hiji nomor kadua nu sugih teu meunang endahan marala nyarokot bae geus diulah-ulah ge ku Kangjeng Nabi Isa kade tetep bae terus bae teu ngahiji teu ngadenge teu ngajeging kana dakwahna Kangjeng Nabi Isa eta lah diganti dirobah ku Gusti Allah teh disilep beungeutna kabeh jadi monyet aya nu jadi babi naudzubillah min zalik wa min zalik kuari ge sebenarnya mah dedeleuan ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet aya nu geus ngabentuk babi komo di kota mah keur almarhum hirup keneh aya jelema di Lampung leumpang bae ka dieu teh daekeun salat di masjid kedaekeun salat aya gadaeun salat di musala nu jore jasa terus dedeleuannya nangis embung neuleuh manusia datanglah ka dieu ka almarhum ngobrol sanggeus ngobrol puncak obrolanana geus ta'aruf dan lain sebagainya kitu cek cenah teh dedeleuan kula tim Merak datang ka dieu teh masjid teh pinuh ku tai cek manda kula mah di musala nu rombeng teh nu ku batur diulah-ulah ulah salat di dinya cenah teh marombeng tetep bae kula mah salat sebab eta lah nu kadeuleu bersih ku kula kahiji nomor kaduana neuleuh jelema cenah Kiai Timrak terus atong kasarang terus pohara jasa beungeutna hampir monyet jeung babi kabeh hanya sababaraha grintilah anu manusia kabeh hampir monyet jeung babi entek ku almarhum teh geus ulah loba omong kuari mangadoa bae ka Allah supaya dedeleuan eta dicabut sebab eta keur dikasapkeun ku Gusti Allah di dieu lah ngendong sapoe sapeting sabada subuh bebeja dedeleuan kula geus biasa deui balik deui ka Palembang eta lah nyana dititah datang ka dieu silaturahim ku guruna datang ka dieu gendong sapeting balik deui ka ditu bada subuh bebeja geus cager cenah Kiai kuari mah dedeleuan geus biasa deui neuleuh jelema teh keur dibukakeun kasap eta teh zaman kamari ieu ke zaman almarhum hiji masjid pinuh ku tai nomor kadua anu pinuh ku kotor nomor kadua neuleuh jelema babi neuleuh jelema monyet babi kuari tinggal dibuktikeunana bae kos kitu sabenerna tinggal lain dibuktikan kuari lamun dibuktikeun mah bakal kos kitu sebab leuwih-leuwih ti kaum Kangjeng Nabi Isa tuh nu kuari mah kita ngazakat atuh henteu titah ulah nyogok atuh nyogok bae
geus diaji ge masih nanyakeun keneh bae kiai sugan cenah anu ngamenangkeun nyogok kaolna sugan anu leutik cenah siban neangan kaol leutik ku hayang-hayang sugan kredit anu dimenangkeun dedep nek nurut dek teu nurut urusan sia aing nek nyampekeun teh sakitu bae kredit model kuari haram titik sogok siga sugan aya nu meunang haram mantak ieu mah lamun dibuktikan ku Gusti Allah leuwih tibatan kaum Kangjeng Nabi Isa monyatna ge lamun ti Kangjeng Nabi Isa meureunanan monyatna teh ieu mah monyat leutik ieu mah monyat gede asal meureun bangsa uwa-uwa ieu mah Masya Allah geus parah jasa tuh geus teu ngadenge teu ngajeding teu ngadenge teu ngahiding karena ucapan-ucapan ulama anu geus dijelaskeun anu naon kitu ngaranna disampai-sampaikeun ku para ulama geus teu ngahiding ku alim eta teh sarua kitu kepanjangan tangan ti para ti Kangjeng Nabi yakni para sahabat dilanjutkan kepada tabiin dilanjutkan ku para asbat tabiin dilanjutkan ku asbat terus datang ka kiwari mentak sayangilah diri urang karunyaanlah diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti urang karasana engke geus maot anas teh sabaraha sugak sogok ka pabrik 3 juta 4 juta ajungan saukur mah hijang dahar doang di akhirat urang disiksa rugi amat kuari hanas naik motor sabaraha ngeundah sabaraha henteu make sistem Yahudi make sistem kredit paeh urang disiksa rugi amat mendingan disalametkeun bae urang dagang urang tani dan lain sebagainya kuli kayak geus boga mendingan meuli kakarak urang meuli nu kes bae kitu keneh digawe make sugak sogok lah daripada cenah kiai kuari mah jae lamun teu nyogok mah teu bisa komo PNS mah atuh emang eueuh deui jang neangan dahar salian teh jadi PNS kumaha lamun disidang ke ku Gusti Allah sia nyogok dia jadi PNS di golongan O ka golongan A emang darah aduh ieu kos darah bae cenah kiai aing mah nyahonna sakitu doang aya ge darah A darah O nya ge sakitu bae golongan A golongan O tah sia nyogok pan harita teh jadi PNS mun Gusti ngunaon nu mantap nyogok lantaran mun teu nyogok teu bisa jang naon sia eta nyogok jang dahar apa beueuh deui jalan salian ti eta jang dahar sia ngebagen di sidang kitu ngebagen sia henteu kumaha coba okos jelema dititah maca khutbah Jumat teh kan bahasa Arab contohna anu konkret Kangjeng Nabi di Madinah maca khutbah teh bahasa Arab bae padahal nu datang teh di berbagai negara Yaman datang Ethiopia datang Habsyah datang di mana deh di Eropa datang Mesir datang di berbagai negara berbagai bahasa Kangjeng Nabi khutbahna make bahasa Arab bae teu make terjemahan tak kuari urang make bahasa Arab bae hajut teu kaharti ku urang engke usul pan di akhirat Gusti abdi mah pan teu kaharti ge teh do naon kitu mantak ditarjamah ge teu kaharti bahasa Arab teh ai sia teu kaharti aya eueuh sia tajang belajar supaya ngarti dibere umur sia sabaraha abdi umur 60 tahun manya teu ngarti bahasa Arab hot bacaan pake naon ku sia abdi pake PNS jadi guru teu kuat mani eueuh kesempatan jang ngarti bahasa Arab hot bacaan tolong sia ai beuteung dayut sia ai hotna teu ngarti goblok sia lamun dikitu-kitu ku malaikat saha anu salah coba deket ongkoh ka pondok pesantren deket ongkoh ka majelis taklim deket ongkoh ka kitu sakolahan bahasa Arab datang ka sia teu nyaho acan khotbah sia pake leg-leg bae sia pake dahar bae ku sia waktu pake ulin bae sia waktu teh ku sia datang ka teu nyaho khotbah acan zabaniyah rante siapkeun ieu jang PNS sarep ke tengah kena ngerebek ieu mah pernah instruksi ti bupati sasia mau dimeyakeun nyaho seret jeung bupatina teh jawan ke bahasa Arab hutbah acan seret dikitukeun sia cak aing kitu-kitu
Gara paeh geus sia, sia teh heula aing padari. Eta urayan Imam Syafi'i ketika aya jelema teu ngarti kana khutbah, kemudian nyana datang ka usul ka hayang diterjemahkeun, ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i. Engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana, aya kesempatan yang mondok teu mondok. Mondok goblok. Lain Imam Syafi'i nu dicarekan, lain ulama nu dicarekan, PNS guru anu digawe di pabrik teu ngarti kana khotbah bahasa Arab seren kadenge kucil sia kadenge henteu aja di ditu di terjemahan teu goblok teu budak ku sportif teuing teh si budak murnikeun lamun aya kreditan bersihkeun daripada dicarekan ge ku malaikat ieu mah kakara ku aing nyontohan malaikat ge eta mah teu sabaraha aing mah bari seuri malaikat bawa seuri ban teu seuri malaikat jabani jeung malaikat Malik mah begitu diciptakeun can orang senyum-senyum acan datang ka kuari can orang mah nya algojo senyum mun aya algojo deuk bayan yo tama sarua jeung jelema ngajatohkeun cinta ngabaget bae aku cinta padamu. Jae ge cinta mah kudu aku cinta yang. Eta kadinya neropna mauduna. Lamun endek cinta kudu senyum kudu seri. Cakawe asal stres ya we. Tapi lamun endek jadi algojo kudu marah. Mentak polisi sakapeung waktu mah tilok seris polisi. Keur di imah urang nya ngarokok seri tapi keur di jalan coba teuk ceuli datang ka seri bae ge sim padahal cak urang ge ye polisi wauh tetep teh seri helm seri padahal wau nyara teh sok di imah urang ngarokok ngopi tapi di jalan ceuli tarohana datang ka seuri bae ge atuh teh serem nya polisi seuri mana simnya asal cukup ku 1000 ieu mah ya nanti seuri-seuri cenah mah ketika Pak damai aja dah berapa damai lagi berapa ada nih Pak jangan begitu masukin yang lagi embungin di berek itu mah nyerekan tetep baik kudu anu tek jasukan ieu tah ieu STNK jasukan dinya set ajunya nana ka ditu rada lempang heula saeutik ya garek satu ya udah langsung panjana kieu nyawa aing pernah ditangkep goblok. Aduh, Masya Allah. Tah, eta malaikat Malik teu pernah sugan senyum boros seuri. Engke lamun di sidang. Berapa tahun sih hidup? 50. Gawe naon? Cinglu. Aduh. Tah, orang ditanya soal khutbah, ditanya soal sholat bener syarat jeung rukuna apa henteu, ditanya soal muamalah kreditna bener apa henteu, ditanya soal asupna sogok menyogok apa henteu. Nah, engke anggeus nama di Rabbul Jalil di harapan Allah anu bakal langsung bener surga salah seren. Tapakuran ku urang hirup urang bakal kuat itu panjang nama Masya Allah. Ketika orang teka harti khutbah mual khotibna nu ditanya mual kiaina nu ditanya pakai naon umur sia datang ka tenggarti khutbah acan aya nu ngahina ku ari mah mui nu ngahina aya mui kadenge ku ceuli nu ngahina kumaha
eta khutbah cenah bolak-balik deui eta deui mun kadenge ku cil aing sungutna disoekeun sia ngaberewek sia mun di hareupeun aing mah asal leutik siana gede mambung aing ge atuh kunaon ngahina kanu bener sia kudu tapakur aing bener apa henteu ulah nyalahkeun kanu bener jadina kitabna ge mun teu ngarti nu bakal teu ngartina nu bakal disidang ku Gusti Allah dibere umur sabaraha taun sia datang ka teu ngarti khutbah acan lain muina buku muina lain khotibna lain kiaina tanyana tuh jatuh disyaratkeun urang kudu tarjamah eta mah Muhammadiyah atuh ulah nurutan Muhammadiyah jeung Muhammadiyah menganggap khutbah dina Jumat teh jeung khutbah carita lain khutbah salat geus salahnya nama nu mantak apeng-apengan ka ditu ai urang mah khutbah teh agak ganti 2 rakaat kitu zuhur nu mantak kudu boga wudu tata carana dan lain sebagainya aya atuh itu ulah urutan nu sasar mantak naon urang boga kitab nu lempeng tuh nya di umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diganti beungeutna jadi monyet diganti jadi babi ieu teh terus datang ka kiwari nailah sanggeusna Kangjeng Nabi Isa ngadoa permintaan para masyarakatna para muhibinna diturunkan ku Gusti Allah li awalina wa akhirina jang tanda harita kaum nu awal di zaman Kangjeng Nabi Isa wa akhirina urang ge kuari nyaho zaman Kangjeng Nabi Isa sabaraha ribu tahun ka dieu lamun teh mah tina Masehina 2014 atau 13 kuari 12 geus 2012 tahun ti kelahiran Isa atau pengangkatan Isa urang kuari nyaho tah kajadian wa akhirina teh jang urang lamun tadi li awalina harita disaksian ku umat Kangjeng Nabi Isa idal li awalina wa akhirina jadi hari lebaran jang kami nu haladir wa akhirina urang kuari nu akhir jadi nyararaho poe naon eta kajadian pertama diturunkeunana poe Ahad poe Minggu nu antak poe Minggu kaum Kristiani seolah-olah lebaran masuk gereja Minggu poe Minggu teteh poe Minggu hari besarna Kristen adalah poe Minggu nah iyalah itu kejadian di zaman Kangjeng Nabi Isa datang ka kuari kurang dibuka Al-Qur'anul Karim doa Kangjeng Nabi Isa na tertera permintaan umatna tertera dina Al-Qur'an tekna supaya urang nyararaho bahwa Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran Rasul doana aya kemudian kajadianana jelas aya li awalina wa akhirina rugi nu teu ngaji poe ieu mah teu nyaho ka dongeng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam urang mah ngaji lumayan nu di luar mah komo lumayanan jadinya gua mah na iyalah tinggal engke aya keneh masih nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa kunaon eta Kangjeng Nabi Isa dijadikeun pangeran apakah ngaku sorangan bahwa dirina jadi pangeran anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain kunaon nu mantak dijadikeun pangeran aya